Dipandang karat mengeruhul kudus saking ruhul kudus al insanul haqiqi iku manusia kang bangsa hakikat alladhi udi'a kang den titipkeun wa ruhul kudus fi lubbil qalbi ing dalam lubbil qalbi wa har wujuduhu bitaubat lan lahir apa anan ruhul kudus kalawan taubat wa talqin lan talqin wa mulazamati kalimati la ilaha illallah lan mulazamahu kalimah la ilaha illallah bilisanihi kalawan lisani urang atau insan awalan ing dalam awal ila kalimati la ilaha illallah ingatasi kalimah la ilaha illallah bilisanihi biljina kalawan lisan insan ing dalam hati wadahayatil qalbi ing dalam sausana uripi hatihi ma tusamihil mutasawifah waktu mengerangihu ing ruhul kudus sopa ahli tasawuf intiflal ma'an li'annahum kemasatuhu ruhul kudus minal ma'nawiyatil kudsiyah itu betul saking satu mana kadang sekudsi jika mari ayat alam ma'rifat alam tersebut adalah alam lahut eta wa huwa al-watanul asli tahapan atau alam bangsa asli asal al-mazkur anu disebut alladzi khuliqa fihi ruhul qudus nu dijieun di eta alam ruhul qudus fi ahsani taqwim kita ditata urang maneh dijieun kuari dijieun heula di alam arwah eta lah watanul asli kuari kan urang teh alam dunia alam nasut naik alam malakut langit alam malaikat naik deui alam lahut dunia atau alam itu nggak udah diberi rasa urang teh kungsi di alam eta kuari turun ke alam nasut nu bungkusna teh awak urang maot roh balik deui ka alam eta balik deui ka alam eta lamun sesuai jeung tadi alastu bi rabbikum qalu bala salamet lamun urang teu akur isyhadna balik ke alam aslina bakal ditendung di penjara neraka. Nah ini ahli tasawuf melalui metode thariqah spesifik supaya urang nganyahokeun alam eta make cara seluruh thariqah beda ngaran akur maksud Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, kemudian atuh kadituna Syafi'iyah, kemudian kadituna berbagai thariqah. Aya di Indonesia bae aya 24 thariqah di Indonesia.
ini teh aja nganyahokeun alam eta. Lamun endek atuh masalah. Siap. Dek hayang nganyahokeun alam eta. Los. Hiji ulah kawin. Halo, ping-ping. Sebab urang geraya di luhur eta poho asa di mana. Kedua ulah hayang boga perusahaan, ulah hayang boga sawah, ulah hayang boga pabrik, ulah hayang pancena kitu amat tuh siapa aja geng cara gue menanyakan kitu amat baik berarti moal hese tapi lamun ku Allah dibere bisa mah babari nama aja urusan Allah babari ngan cara-cara dong orang mau nyaritakeun metodena betapa hese jadi lain lalakon urang anu boga HP jauh jelema hayang ka Allah boga HP kehalangan ku HP 3G kehalangan kan satu teu beunang aya hubungan jeung makhluk iya cek di awas wal muradu minar ruhil qudsi nu tadi dikarepkeun tina ruhil qudsi al insanul hakiki manusia bangsa hakiki asli da urang eta ruhil qudsi itu ruh jadi ieu lalagaan awak nu ieu lalagaan nu mantak lamun urang cinta jasa ka Allah ieu kudu diurusan lalagaan ieu mah sakikeunan mantak lamun urang terlalu ngurusan awak ieu cilaka dahar jangan awak minum jangan awak imah jangan awak kendaraan jangan awak awewe jangan awak naon deui hayu sebutan heula Gusti atuh ayo jangan awak kabeh kan mobil jangan awak naon deui karung jangan awak jangan awak kamu terus pernah diurusan pernah diurusan nah ai sedengkeun ruhil qudsi teh al insanul hakiki manusia asli nama eta gimana lagaan mantak ieu mah teh gotong kuburanana mungkin di buaya mungkin di maung mungkin di macan mungkin bae di orai mungkin bae di laut mungkin di sumur mungkin cara di padang bus atau normal biasa itu sama sepira lalagaan asli apa ya kan wali ditanya mama lamun mama maot engke dikuburna di mana susuriannya kudaon mikiran kuburan mama ente supaya kami babari mama mah mun maot geus bae mama mah langsung dek dibungkus dek henteu kumaha sararia bae dek disolateun dek henteu kumaha sararia bae teh urusan sian hirup aja balangkeun bae mama mah geus ka kali balangkeun bae ka laut mama mah geus teu kudu pikiran mama mah ya nama geus teh hayang Soeharto bagus mempersiapkan kuburan Ibu Tin mempersiapkan kuburan kuari di Karawang aya kuburan hargana 1 miliar anu kuburan hargana lamun muslimin mangun 350 juta disiap-siapkan kuburan teh kelas urang jang urang teh pae geus disiap-siapkeun sakumaha properti nu hirup properti modal geus arana aya kuari kuburan geus disiap-siapkeun kuburan teh tah geus hayang meuli elos dari tukang Karawang wali malah gitu sabodo urusan jeung awak mama kok gitu amat roh mama mah menghadap ka Rabbul Jalil kuari ge mama mah geus asa jeung Allah kuari ge mama mah geus aya ilallah minallah ilallah fillah alallah deuk kumaha deui geus teu boga perasaan ku malah sapira awak
sapira awak urang mah ku ari awak teu beunang ka kotoran seeutik kobo kaciduhan ku batur wet langsung masang asa boga cimande tamat bebeja nama gelut can orang menang awak jadi urang dan matak Gusti ditanya usaware hamba di hati masing-masing Gusti naha Gusti teh ngadamel manusia teh beda-beda di samping beda-beda teh geuninganan aya nu putih aya nu langsat aya nu koneng biasa koneng langsat aya nu hideung hiji nomor kaduana ieu beungeut aya nu jore aya nu kasep aya nu jore jasa Gusti kok bisa kos kitu cak Gusti aing deuk meuli kumaha syukuranna hamba aing ka aing sebab di dunia mangan sakedeung lamun eta dipermasalahkeun rugi amat sia cak Gusti Allah sakedeung aing neundeung sia di dunia nu 50 nu genep tahu 60 70 100 moal kebal kok dipermasalahkeun nu bakal dikubur roh asli sia mah cak Allah asli sia roh mata kurang masih ada urusan awak karena komo Masya Allah make lipen lalaki dibumule ya Allah awak isu pagedo dikubur roh nu kudu diurusan teh geus lauheun can ka negeri aslina geus jauheun can ka negeri aslina tah ieu wal muradu min ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia anu aslina eta allazi udia fil lubil qalbi anu dititipkeun fil lubil qalbi dina lubil qalbi aya ieu hate di jerona ya lub di jero qalbu eta lah ruh anu ka ditu da mah malah nu nya yasaluna kanir ruh kulli ruh min amri rabbi uriyahu urang geus teu meunang nyaho wama utitu minal ilmi illa qalila maneh mah tuh hayang nyaho ilmu sia yo laut haju aya non gitu non ngara cangkas atau siloar simut ka laut trek sukuna naik ka luhur tah ilmu sia mah sakumaha nu kabawa ku suku simut sakitu untuk ulang dekat Rasulullah ke Allah Masya Allah sakitu ilmu sia udah kuat titik ulah hayang nyaho ieu bakeur carita kieu hayang nyaho keaslian ruhil kursi sebab eta adalah urang anu bangsa hakiki nu dititipkeun dina lubil qalbi urang hayang nyaho wa yazharu wujuduhu bitobat ente gerak tobat asli gerak bakal kabagi tak makom pertama adalah dina thariqah makom tobat lah tobatan mata tobatan celi tobatan irung tobatan sumut tobatan beteng tobatan dubur tobatan kubur tobatan suku tobatan leungeun kakarak syariat imtithalul awamir wa jinabun nawahi sok gerak lempengkeun mata sesuai jeung syariat lempengkeun ceuli sesuai jeung syariat lempengkeun irung sumut sesuai jeung syariat lempengkeun beuteung sesuai jeung syariat bubul kubur suku ke lempengkeun syariat naik warik qalbu mulai bagian batin sok qalbu gerak itu dipahan maksudna ndek hayangnya lubil qalbi di sekitarna aya latifah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalb bersihan di geura eta mun ente hayang nyaho kana lubil qalbi aslina urang eta aslina urang teh bisa buka lamah jeung Allah waktu urang di alam arwah Allah nanya ka urang alastu birabbikum qalu urang teh ngajawab bala syahidna berarti urang ngobrol jeung Allah mantak naon kuari ge di asli ke deui urang ngobrol jeung Allah cara saha cara kanjeng Nabi cara saha deui cara khulafaur rasyidin cara saha deui cara kutubul aulia
mata dina rahasia sholawat man sholla alayya mi'ata marrah sahajelna nu maca sholawat ka kaula 100 kali sholawatna ulah hese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi bakal yarahu rabbah bakal nelu ka pangeran eta sakitu dan sakaji nabi nu ngomongna eta baca sholawat 100 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi yarahu rabbah lamun henteu yarahu rabbah yarahu nabiyah bakal ngeleuteun ngeuleuh mata hate atau ngimpi cara Imam Syafi'i mengimpi yang kapal jeung Allah ari saya coba saya tanya kan ngimpi naon ngimpi muka kula perdah bebeja ngimpi nyana naik kebo naik kebo ngeunaheun aju nanjak set aju nanjak nyana teu nyekelan ngaguling bareng ngaguling terus ke hadapan kebo katincek hulu kan teh ngimpi jore jasa teh mah si eta pau jore ngimpi teh mah nyana jojo angkat aja pemajikan ayah naon enggak waduh mimpi apa waduh enggak bagus dah kita harus bisa mimpi ya Allah Masya Allah sakapun waktu bae dia mimpinya bagus dah sakieu jeung mimpi di kapal udara bu bagus sama maju Masya Allah tengah-tengah diragakeun oh bener lah si eta mah aduh bener kumaha atuh jetas nonton main bola sih soalnya nginon gerhesna gitu boro-boro babacaan sorangan di hadapan TV aduh pantes diangkat panglima setan gitu tuh mana mah kabehan bukunya na doang nah iya kita kajian Nabi baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi mata kula begitu kapangi jeung Habib Lutfi dibere salawat eta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabiyil al-umi al-hadi wa ala alihi wa sallam eta teh Habib Lutfi jadi gini sekula ke waktu dibere jah salat sering kapangi ku aing dibere kos kieu tapi kula mah lamun dibere kitu langsung tanggap teu sembarangan deui wala sembarangan masa Habib Lutfi sembarangan berarti wahara ya loh sekolah sok dibaca ini malu gereja kali bener tuh itu Habib Lutfi kagula mere eta padahal entek dina sholawat aya kos kitu tah eta lamun teu ngimpi ka pangijing Allah mata hate ningali ka Allah atau ngimpi ka pangijing Kanjeng Nabi Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah eta teh henteu sambarangan horeng kudu ditobatan heula tobat syariat kuwi tobat dina tarekat berarti perjalanan tarekat menuju Allah tobatan namun can bisa latifatul qalbina kuma latifatul ruhuna kuma latifatul sirina kuma nggak sesuai encan tobatan ka Allah si ongko hayang tapi itu bener mulai orang aduh berspesifik tak berarti itu sekali bahkan syariat itu tadi kan syariat mah bari bagian batin kita menempuh hakikat hayang kalubil qalbi nu aslina urang eta mun urang datang ka aslina dunia deket lah segede perut gitu segede gitu dunia teh deket ka Mekah halengkah ka Banten salengkah ka mana we salengkah deket sebab orang geus aya di aslina ai aslina urang ruhul qudsi ai ruhul qudsi mukalama jeung Allah lamun urang mukalama jeung Allah geus nyerahkeun ka urang cek Allah kun fayakun aing dibikeun ka sia penta ngomong sompral jasa tapi di ilmu hakikat bagus gitu nggak ada kumahanya nah beja kun payakun geus dibikeun ngin masjid di Banten Syekh Maulana Sanudin plek ngan sakada ditepak dong Syekh Mansur ke Mekah yang ka dieu naik sumur Zam-Zam turun set timbullah di Cikaduhug Haji Pendi turun ke sumur berbek mun teu keturun paeh
ngeberbek sama ya Allah ada teh kayak anak atuh mendoa anak dah wari tinggal iraru kunaon eta deket si Abdul Muhi pemijahan set lewat napak sancang set Masya Allah karim ini kumaha urang carita zaman wali sana carita zaman para wali nu eta teu kudu nu eta horeng nu ayeuna ge aya kuari ge aya kuari geus eta saha teh kieu dua bejahan ya gitu nyaho cenah Habib Rozak bisa oge bisa Habib Rozak ge nya geus kikiran bae set deuk hiber kajongklok ini apa betul jelas aya lah kajunggung mah ge aya pasti pasti jasa aya nah deket dunia teh deket Masya Allah tinggal orang kabita menyeritakan alam eta kabita lah orang nyeritakan karomah para wali haji orang kabita ku karomah nak mal datang ke Allah jangan nama henteu jangan nama hayang ke Allah lain ku karomah na urang mah resep ku karomahna mal beres mantak lamun anu nuntun mal datang ke Allah ieu mantak bahasa deui usul ilallah datang ke Allah teh apakah orang kudu naik pesawat lain naik Apollo lain apakah naik mobil gitu datang ke Allah orang di dieu bae ge ya Allah maya teu kudu ka Mekah ya Allah maya nu diibadahan ku urang di Mekah jeung di Jakur tapi perasaan deket jeung jauhna urang tergantung urang datangkeun ka lubil golbi atuh melalui perjuangan di medan laga perang sampai 2 tahun 2 tahun selesai tapi perang lawan nafsu terus datang ke tutup umur hayang kal lubil golbi ruh kil kudsi insanil hagegi eta mentak dijieun bae metode torikoh ngaranna bacalah kurang ihya bacalah kurang minhajul abidin bacalah kurang hikam bacalah kurang mau'izatul mu'minin dan berbagai-bagai kitab-kitab eta mah caritaan-caritaan ahli tasawuf adapun praktekna tetep kabeh seluruh kitab tasawuf kudu boga guru disebut mursyid entar di pasar kemis aya bae haji mursyid geus bae kadinya teh boga sakolanya didinya ente sakola didinya engke ge usul ka mana usulna kurupuk dagang kurupuk nah iya tuh ya Allah ya Rabb wa yazharu wujuruhu bitaubat bisa ayaruhil kursi ku carita tobatna urang mah tobat syariat gencan kobo engke tobat tarikoh atau lain dari kan tobat tarikoh melalui renungan-renungan riyadhah, mujahadah, muhasabah, tafakur zikir wa talqin wa mulazamati kalimati la ilaha illallah bilisanihi awalan maka lisannya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ala kalimati la ilaha illallah bilisani fil jinan aya lisan qalbu aya mata ieu aya mata qalbu aya ceuli ieu aya ceuli qalbu aya lisan ieu aya lisan qalbu urang mah la ilaha illallah lisan ieu lisan qalbu nutup urang mah neuleuh maka ieu mata qalbu nutup supaya kabuka kumaha iya mata hati sebab takbir jelebanu sholat kadenge Allahu Akbar kosong takbir kanyawan sholat kajawan kosong mentak jelebanu luhur ngamakmum salah tuh ngamakmum salah Allahu Akbar kosong dingin dah sholat sorangan mentak bisa jipen di sholat sorangan eta teh keur oah gitu jadi khirfani maksudnya rusak kerusak karung itu laku apa ya Allah la ilaha illallah lazim disebut zikir jahar la ilaha illallah urang lamun lambat la ilaha illallah la ilaha
illallah abehnya hobe kurang dicepetkan katarik sorangan roh qalbun narik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eta teh guru ka situ katanya ulah lamun aya nu zikir ka situ teh guru salah mah teu kan teh guru lain lamun lambat la ilaha illallah patahkeun hana la ilaha illallah la ilaha illallah tapi lamun cepet la ilaha illallah la ilaha illallah aturanana main bola ge make aturan tapi zikir sarua nah engke kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah naik dak eueuh nu eta mal bejaan ka ditu naik zikir nu eta tek 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 nah ieu mimiti ala kalimatil la ilaha illallah bilisani awalan lisan urang wari bilisani fil jinan ba'da hayatil qalbi lamun encan hirup hate mal lisan lamun hate geus hirup kakarak bilisani fil jinan engke ge jalempereun ngahaneng teu puguh eueuh duka dengeun naon hirup hate teh jeung Allah urang babarengan jeung bos bage betapa bangga urang ngerendeng jeung nu geulis bage betapa bangga dikerumuni orang banyak Allahumma zawwijni zaujatan itu ada satu kebanggaan kan Masya Allah kita saya tak bos membuka pabrik anu ratusan hektar ribuan hektar ada satu kebanggaan atuh komo izin Allah nu bogana nyiptakeun langit bumi jeung nyiptakeun urang betapa masa situ bangga ya karim hati hidup hina tusamihil mutasawifah tiflal ma'ani dingaranan ku ahli tasawuf ruhil qudsi tiflal ma'ani bocah makna kumaha tah minta disebut bocah mana urang neuleuh orok teh eueuh dosaan sakabe jelema hayang nyekel orok lantaran resep eueuh dosaan komo orokna ieu bangun pikasapeun pigelis rapi ku eueuh dosaan jelema iba kabeh ka orok nyekel ngana ini anak siapa bapana nu tolol gua anaknya anak siapa tuh tolol bapana tolol dua anaknya dia nggak tahu nah iya orok ya carita orok jelema iba kabeh ka orok lamun orok terlantar pasti kabeh ge ngais lamun aya orok di jalan sahabat ge pasti teu kafir teu mukmin ngais kabeh jelema ka orok mah jelema ngalahirkeun padahal hasil zina dibubicieun ka sawah dicokot ku sahabat ge orok mah sahabat budak leutik lamun manggihan orok bebeja pasti kakakana aya orok eueuh bae anu henteu iba ka orok mah sebab naon eueuh dosaan ketika awak urang eueuh dosaan kabeh mengkerumuni urang kabeh jawarana hayang kiaina hayang santrina hayang pengusahana hayang komo atuh hayang berkat waduh usbahara jasa weh lain mega-mega deh itu kabeh mengkerumuni sebab kabeh merasa iba merasa yang dekat sakuma orok disebut tiflal ma'ani ketika seseorang menjadi tiflal ma'ani naon bedana izin budak betul boga dosa boro anak asli sangkilang hasil zina kabeh iba kabeh nyaah kabeh dede nu embung jelema dibere orok lamun aya orok terlantar cokot ku urang kajeun teuing sasaha ge kajeun teuing di mana bae cokot bae ku urang sebabnya na teh eueuh dosaan ketika urang geus datang kana ruhul qudsi nu aya dina lubil qalbi jelema kabeh dedeh jeung nyaah kabeh ketika aya nu ngomongkeun lainnya anu salah rasa hasudna nu aya batur ngomongkeun batur benci lainna naon hate leutik mah henteu ngan rasa hasudna doang aya
geus kitu bae diciptakeun ku ahli tasawuf dibere nyaho urang ulah kaget ketika urang teh jadi kekasih Allah jelema raresep ketika aya jelema-jelema nu teu resep benci ngomongkeun hate leutik mah henteu ngan hasudna nu aya atuh geus dinyatakeun mantap nyaho itu hasud atuh nyaho gitulah lebih banget prosesna anu hese sehingga orang kudu hayang jadi tiflul manis sebab nyana mah ku sebab dosa ka sahabae bagus lamun aya jelema lamun lain ke makom ngaji nyaritakeun dosa-dosa kada henteu situ mah bagus nu di dieu bagusna bae mun aya jelema jawara nu di dieu bagus dah henteu meuli jorena mun aya pengusaha nu di dieu bagus dah henteu meuli jorena lamun aya jelema tukang mabok nu di dieu bagus bae mabokna teh di dieu mun aya jelema tukang zina nu di dieu bagus bae misalnya nyana pernah di pengajian misalnya nyana pernah salat lebaran atau nyana silaturahmi nu di dieu eta bae adapun zina teh di dieu mabokna teh di dieu jadi nyana mah selalu nu di dieu bagusna bae teu pernah neuleuk anu goreng mantak jelema kabeh deukeut ngan engke aya khawatir jeung sieun hebah ngaranna jelema setiap deukeut ka Allah eta teh dibere hebah jelema padahal kabeh cinta kos kitulah tiflul mani eta teh prosesna tobat heula tobatan zahir ge saseleh tobatan zahir ge saseleh per detik kudu tobat bae urang berlempang ge tobat bae urang lamun deuleu awe astagfirullah gelis amat sih di mana imahna sih nomor HP-na sabaraha sih atuh Pak Panglima tadekna bersihan awak supaya jadi tiflul mani teh prosesna masyaallah karim nah iyalah mun urang aya nyaho kana keaslianana moal nyaho nu aya di daerah anu nyaho nu aya di negara anu leutik sebab naon bisa hihibran teh lain awakna rasa-rasa eta teh lantaran baheula ditanya ku Allah alastu birabbikum qalu bala berarti nya mukalamah jeung Allah aslina urang maca Quran urang mukalamah jeung Allah kunaon henteu rasa mukalamah jeung Allah lantaran kahijab urang salat teh pan eta teh munajat teh bibisikan urang teh keur ngobrol jeung Allah nu mantap teu meunang aya bahasa-bahasa luar eta teu meunang dahar sebab eta mah urusanana urusan lain jeung Allah dahar teu meunang gerak kudu asli bae sebab urang keur ka Allah tapi teu rasa jeung Allah hijabna ketika urang geus eueuh hijab atuh karasa salat teh keur ngobrol jeung Allah Allahu akbar masyaallah minahin biasa kita kadang-kadang sholat maghrib sarakaat kungenah-ngenah maksudnya di kosan sarakaat iya kercarita orang ngaji hiburan supaya jauh oh aslina orang mah kita aslina orang mah jadi orang gak wari kikiran gak orang kabawa ku lain asli ketika orang kabawa ku lain asli atau tempat orang gak mal asli tempat asli orang makan surga ketika orang sudah asli atau lain asli tempat orang kemana seeta tinggal gitu baik kok make terlena atuh orang ye ku kaayaan hirup mulai asli ye bisa pada sia nafsu cok arahan gereg ya Allah ya Rabbi horenganan sakumanu dicaritakeun ku Gusti sakumanu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengki Tuhan sehat mah Tuhan saya mah kos dibere nya neuleud dunia teh kos nini jorek biasa teu hayang sakali mantak cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat bakal cilaka ya Allah sekali deui daengkeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku celis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Tuhan Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat masyaallah kari namun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kalkulator isuk-isuk geus ga HP
tah salat lain istighfar ngaHP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh udah dek sholat susur teka bawa biasa baik cuek baik tapi ketika seuyeun naon gara-garana HP teka bawa oh walah wahuluh Masya Allah aing malamun HP teka bawa asa pareumeuh obor hirup parah iri jelema merindukan dunia ya Karim ya Karim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nah datang ke mana coba diri orang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Syabdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus mah siap jasa kudu ka neraka hiji ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah parah jasa anu salamet kumaha tuh anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia ulah resep ka akhirat sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep sama sapira makhluk hiji bae dipake ka resep teh dunyana Allah karang beres dicaritakeun unggal minggu ge tetep nu jadi hayalan teh dunia kene tarak ke beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia berenang tarak ke beres dari takdir ulah cinta dunia laju kiai dah kumaha tuh ngadoakeun bae nya ge kadang-kadang aya perpuluhna kiai goblok masih dia yang perpuluh kene bae waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya cinta terhadap dunia nah urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah dijadikan khalifah teh titah urusan dunia tuh pertanian urusan tuh gunung urusan tuh perekonomian urusan tah negara urusan tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabangun sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok teu nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang kita eureun ibadah bae ka Gusti Allah teu teu nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani kita eureun teu teu nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia urus dunia ketika perang modalan tah perang ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah lain berarti haji urang cul eagle lepas dog salah tentu teh ngomongnya sebetulnya naho tah eta kos kana ditu jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang can geus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil sanu keur ngabangun masjidnya oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing ai kami mana geus ulah siapa milu bae jeung aing ke di aing loba keneh duit tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunah hengge ngadengena buktina jauh mana kita keramik baik hese oh keramik bagian mengaji ya ayo ukur baik guys ukur ayo sabaraha kita mengaji dah guys besi aya nu rek nyumbang teh lah ka aing bandari nah geus aya cenah ieu aya setengahna mengaji jakabena ieu kan aya 1000 meter ieu geus aya kabeli 400 meter deui mah nya nu 600 kabeli 400 kabeli barodo sia mah neraka jahanam
Ya Allah ya Rabb. Dunia kan dunia sih ada. Jadi dunia mah hina, dunia mah izin, dunia mah sekejap. Nu sarugi, nu kamari tuh lu nyana ku hari geus paeh tinggalkeun. Kamari tuh pamajikan itu tuh gelis jasa, wari kemana Mang Haji paeh tinggalkeun. Itu mobil saya itu, mobil Mang Haji anu, wari kemana paeh tinggalkeun. Hari itu pet anu sabae, panelo mah jenderal, wari paeh jenderal ge jeung modar sarua. Itu periwit sa polisi. Periwit ngagantung jalan mana? Atuh kan di periwitan jero kuburan. Tratrit. Kami ditinggalkeun dunia tah. Sok radapan geura kurang jaheunya. Dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor. Oh geus sabaraha kali ganti, ternyata horeng kos kitu dunia mah. Gitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya, kadang jadi nu urang jadi nu batur, kadang jadi nu batur jadi nu urang. Oh ya dunia tinggalkeun paeh ditinggalkeun sekejap. Jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh, kamari jadi menteri kuari geus teu, kamari jadi gubernur kuari geus teu, jadi bupati geus teu. Berarti kan sekejap. Tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah. Tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulya nu agung, digantikeun ka samanan qalila. Nauzubillah min zalik. Ieu sih ada urang si ada urang istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kuari we ya di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge. Dilepaskan kabeh ayat-ayat Allah. Mantap lamun nyanda jadi PR paeh. Masya Allah, naudzubillah min zalik wallahu a'lam. Sebab naon itu make ayat, make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus rumus bahaya jasa. Gali geura di DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teu bilatungan kajen kumaha. Namun teu make ayatillah. Istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan. Atau lain DPR baik sih di sarua baik ngeridit eta teu make ayatillah. Ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu. Tapi demi samanan qalilah yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalilah kajen lah ngeridit ge demi samanan qalilah paeh lah geus sate sia kajen buku sate embes leungit sate sia. Masya Allah dari istarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilih. Ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha bako, digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap. Sekejap naga sekejap deui. Ya detarau kuninggalkeun maranehanana kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanien kafir mah fasaddu an sabili ngahalangan kana agama Allah. Ku kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang, nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, pedah urang jadi pamarentah wanieun fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah. Atuh geus cilaka. Nanti urang lamun jadi muih hese jasa eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah. Di cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah teu atuh pan banyak. Kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdiq bil jinan ngaranna. Iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur. Cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur. Iya tuh saya papan ceplak doang tapak mah henteu. Tah kan kitu. Besi bae anu ngomong ke situ teh makan sekala kadar birokrasi cek jadi hate me inkar tanda tangan bae ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan
mata kurang kudu sasalaman kita sofahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang iya waktuna bagus namun memang kudu sasalaman kurang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah ai sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah komo urang Arab blak 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 ya Allah tambah deui urang Arab anu selon jeung tarang blak muncul lagi ya leuwih teuing tambah eta secara simbolis jadi hate geus dihampura itu nanaon jeung urang sasalaman blak nah ieu secara simbolisna kurang lamun jual beli atuh geus tamang duit tah geus tah simbolisna naon make tarima meuli nya mang jadi itu tarima ngajual ijab qabul eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolisna tarima meuli nya mang ituna tarima meuli nya mang nah geus beres tah kos kitu tah eta gak ada jual beli syariat mantep jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tari meuli jeung saha hese i ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasoduan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja dihandap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasoduan sabili pasoduan sabili ishtaru bi ayatillahi samanan qalila pasoduan sabili carana pasoduan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat ente ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi ai demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasoduan sabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim ternyata maka demokrasi teu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasoduan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kan pentung sia koy surahkeun sia ayo surahkeun sia geus lain make peureup deui golok bae sia aing calangap sia di barang sana itu kuat ieu kakarake ieu ilmu zahir tafsir zahir urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir non gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya sababaraha non gitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat-ayat non gitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marḍā ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana fa in kuntum marḍā lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh aw jaa ahadun minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngising urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia
aula mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari mah mastumun nisa ai nisa eta dunia sebab kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mataiha al mar'atu berarti awewe eta dunia aula mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia nah ieu bergelut lamastumun nisa dunia dalam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne kangjeng Nabi teka zamanan kangjeng Nabi ma'an teh dalam tajidu ma'an temanggihan kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak guru mursyid dalam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu Tayammamu su'iran thayyiba. Tayamum bae geus ulah make cai. Cara tayamumna kumaha? Terserah. Gerak guru mursyid anu nyahoeun. Oh, siapa penyakitna ieu? Tayamuman. Nah, Haji Pendi, ya, hadiah, sia hadiah. Nyokot lebu. Nu loba. Sakumaha lobana sakintal. Kumaha ieu sih mah mending dilebuan langsung. Nah, dilebuan, nah, gali heula aja lebuan, paeh di dinya kajeun cenah paeh. Siapa dehem segala rupa. Eta urang we. Ieu lah urang nyaritakeun ayat per ayat, Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya. Tidak itu banyak ayat tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di mana ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal ayat timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuarin sebab make korena kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah kan ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh AKBG tercipta ti Gusti Allah teh tina cahaya na nyokot ku kang dibikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap KBG jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah mantap urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur tah tajalli tah aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli tah ieu kan Gusti Allah bisa aya eta sia hirup ai hirup ku saha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakkeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae haji pendi bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan lompat leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkeun dunia nu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia tuh urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing sendal kulit siap bok heuy urang eta kita hese
Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Batak bastur bisa nafsir dia. Bisa nafsir tafsir kosdike masih zahir kene. Na yalah fasaddu an sabili, ngahalangan tina agama Allah. Di mana cicing? Di pemerintahan mana? Kayak ayat Allah, kunaon atuh ayat Allah? Kok bisa henteu make karena ayat Allah? Nah iyalah bagian siksa. Mentak kadele ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon? Henteu batin, zahir ku ahlina mah. Ku ahlina mah zahir. Bahkan kaambe. Kaambe lamun jelema cinta jasa kana dunia kan mantak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae. Kieu bae. Kos kula lamun datang haji mah kieu. Asa teu kuat. Keur mah hatena dunia kewek deui. Kita apa aja mandi deh tadi, aduh emang meureun penyakit bau badan aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah mah begitu sok besi zara misalnya ka biblut ya aja bibitna mundur deui eta geus kaambeul aja pendi ka Jakarta ngandeuk naon kita ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh tarik nangis. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Sora nah. Ditungguan datang ke subuh cak Habib Lutfi aing mah kajian salat qadha dari mana magiannya qadha. Eta kunaon eta? Ka ambeut teh jauh kene saha nu datang mah ka ambeut. Ibu lah sangka, masya Allah, lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambil dek datang hiji jelema almarhum abah baik aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang berarti cakula nya keur nungguan ieu bener bae padahal mah jelema susah teu geus lila karek ngobrol nah kok eta disabut hatena bersih cak nya jelema biasa. Akhirnya yuk kedatangan kiai bebeja lama-lama nah kiai anu dek datang oh iya teu naon barang datang ka dieu hees bae abah teh kitu ge abah beda udangkeun bah aya tamu kiai anu yuk bae oh balik deui ka dieu ku ibu teh kan tadi udangkeun abah sia udangkeun tuh aya tamu diudangkeun bah tamu teh tadi yuk bae balik deui ka dieu kasar urang udangkeun anak ieu mah teu beda jeung sia. Gula tak kaambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ibu kula mendek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau berarti awal ge bentek jasa ya tapi lamun si eung wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya sama dan kolila laletik hina bau Masya Allah kan namun Tuhan Syabul Qadir bisa ngebuktikan nyekal apa itu tadi dicekel ngurucut getih dek sanu daek ngadahar apa apel kuraja kita dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan iya apel menang meuli duit di negara eta teh kan getih rakyat masa kiai mentah ka negara pakai ngabangun majlis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti negara baueun ngajeun kumaha ge santri teu betah motok wari majlis bagus pondokna bagus santrina lake ki uraono leuya wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah komo dahareun komo di dahar kurang eta gambaran-gambaran ahli hakikat Masya Allah karim nah iya bapak soduan sabili ngahalangan deh tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan pasoduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun make cangcut teh dimasalahkeun susu kadang sapotong teh dimasalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo saya korupsi dan lain sebagainya pasoduan sabili
dalam rangka pasaduan sabili urawa kan eta kakara ngabahas ala kadar. Nah kuari secara politis pasaduan sabili kumaha, ekonomi secara ekonomi pasaduan sabili kumaha, urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir, tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasaduan sabili. Urang di jerona aya cilaka kajirnya nama keur ngurusan negara, tapi ai kiai-kiai teuing mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem, nu penting aman jauh presiden mah bahaya, menteri atuh cilaka, nu ngurusan atuh teu kumaha, ngan urang ulah terlibat, urang mah ngadoakeun balalanderna bae. Beres geus ka itu. Ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah. Wah. Cilaka tah mah kiai ku situ batu. Ya Allah ya Rabbi. Manda kaya gitu ya, gue ndek ya non kadang-kadang ndek pang benerkeun masalah naon roib ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geus pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu ngabagi gitu henteu emang kunang gitu embung jakna teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teh coba ngomong henteu lah henteu omong we henteu lah teu ya hese teh geus kitu teh hese taha debatak loba jasa kiai anu ai di hareup mah bangun bagus jadi tukangeun mah horenganan nyamual di pamarentah teh konon kara segala nyieun proposal dan ai di hareup bagus di hareupeun manual masyarakat di hareupeun oh lumayan engke geura ge haseupna bakal kaambah haseupna eta dibere kitu naon kitu mambuz embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunyana pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungin masyarakat ngondang ge embung heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener jasa tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia tuh sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah deulekeun kaambean ku masyarakat moal sebab dah tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya ka kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus berdaga kolot teu nu ngundang ngariung kaca dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama oh di Cianjur wah udah sekulakan mah santren di Picung aya teh kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kabelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngareun jerman jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat teh kiai di Sukabumi zaman kula war kabelah dia masyaallah pernah ka dieu mah kali nyaritakeun eueuh santri eueuh pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut tuh ayo weruh temen ge wis arep di Garut wis seru kabeh ilayan Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bagi mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula Bandung Masya Allah pembaturan gua ambal ayah di Bandung aja jelema nu pinter jasa hebat pasantren lagi di tingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh bang boten wenten kuari acul-aculan we jeung calon bupati ancul-anculan imana mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji aja pengajian masyarakat teh nu daek ngambean saben sakali sok geura ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah ai ngomong di hati ka hati mah sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi heueuh kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya
anu gitu kalau mah terus kalau bajanya hoja datang ke Gunung Halu nya nah ka betul si lilin terus ka ditu ka babusal ka Gunung Halu nyaho jasa si ieu mah kurung batokeun ban hirupna teh itu nyaho naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudnya naon sing hade ye urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili Allahumma ya qadiyal hajat Allah